Bandung Electric Scooter. Nah ini kondisi ditanjakan guys, ada yang sendirian ada juga yang boncengan, dan Molis ini cukup tangguh juga nih ditanjakan hingga semuanya tiba di Tahura Juanda Dago. Kita parkir di bagian belakang guys yang ada dekat warung gorengan, juga teduhnya pohon cemara. Nah setelah kita tiba, kita parkir berjejer lucu-lucu nih, ada warna merah, warna putih, warna hijau, warna biru gitu ya. Dan gak lupa juga karena kita perlu mengisi daya, kita berbagi listrik guys untuk bisa mengisi daya. Oh ya teman-teman, Molis di sini macam-macam loh, ada yang masih standar, ada juga yang sudah modifikasi sehingga dia bisa ngecas lebih cepat. WinFly T3 secara normal untuk bisa mengisi daya satu baterai penuh memerlukan waktu sekitar 8 jam guys. Tapi teman-teman di sini ada yang udah dimodif nih, jadi cuma perlu 5 jam aja. Tapi di sini kita ngisi seperlunya aja ya. Wilujeng siang pamirsa, patepung deui sareng simkuring Sarah dina program Warta Kasundaan. Ayeuna, tatanan hirup teh tos mimiti robah, kaasup kana urusan kendaraan. Ayeuna motor listrik teh tos mimiti reak katinggal di jalanan kota Bandung. Salian tita aya soraan, cenah mah motor listrik teh langkung hemat tibatan motor bensin. Kanggo terang kanyataana, hayu urang sapa rekan simkuring Rifki nu aya di lokasi. Hatur nuhun Sarah, wilujeng siang pamirsa. Terus pisan sakumaha anu tadi dicaritakeun ku Sarah. Ayeuna teh motor listrik nuju janten tren dina masyarakat Indonesia. Salian ti sorana anu senyap, aya sababaraha kauntungan utama anu nyebabkeun masyarakat Bandung ngalih kana motor listrik. Anu kahiji nyaeta hemat biaya operasional. Dumasar kana data di lapangan, biaya kanggo ngecas motor listrik dugi ka pinuh hargana jauh langkung mirah pami dibandingkeun sareng meser Pertamax atawa Pertalite. Kanggo jarak anu sami, perbandinganna tiasa 3 kali dugi ka 4 kali lipat leuwih mirah. Anu kadua, nyaeta perawatan anu gampil. Motor listrik teu mariogikeun ganti oli mesin, ganti busi, atanapi servis karburator. Hal ieu tangtosna tiasa motong biaya rutinan bulanan para pengguna. Salian teh eta pemerintah oge nuju masihan intensif mangrupa potongan harga sareng pajak anu langkung mirah kanggo kendaraan listrik. Janten, kanggo pamirsa anu hoyong ngirit pengeluaran sadinten-dinten, motor listrik ieu tiasa jadi pilihan anu pas pisan. Sakitu we laporan ti lapangan mah. Ayeuna urang balikeun deui ka Sarah di studio. Mangga Sarah. Hatur nuhun Rifki. Nyatanya pamirsa, motor listrik teh jadi pilihan cerdas kanggo urang nu hoyong hemat. Abdi Sarah amit mundur. Wilujeng siang.